Saha ampun ah. Aduh. Wah, teh ah. Sisa dayat ka mana deh? Oh, sudi bang kita mau sulu ge. Ya, beri ge lah. Ah, warungnya. Oke lah. Assalamualaikum. Kopi. Ah, cara pe ah. Aduh, Gusti. Ah. Kieu teuing ge nang hirup tahun ayeuna mah, Wak. Naon, Jang? Eta geuningan gara-gara si kopi 8 gelas. Gara rese usaha. Tang kurak salah keneh wae geuningan. Por eta si kasus kopi 8 gelas. Covid. Oh, eta maksudna mah ah. Covid Covid. 19. Tah kopi teh ngahutang oge. Ah, gitu atuh. Ah, cerita tadi ah. Ngopi. Oh. Leuseuh, Wak. Ah, ampun ah, hirup tahun ayeuna mah leuseuh. Ayo keur naon atuh naingan mejeng wae geuning kau sebagai wae. Hah? Nya kieu sebagai manis. Sing nyadar, sing eling ka umur, Wak. Cik gra mikir, hidup teh geus kolot. Tong kau sisa dayat, Bang bisa ngaripukeun wae batur wae jeung ngaripukeun batur sadayat mah. Aku nda si dayat mah kendai antep, manehna karep sorangan. Heueuh da. Aya aja teh si mana? Sekelas hulu di dinya bari nepo ka sawah kadinya domba teu laku wae pan gara-gara eta. Emang buka sawah kitu? Aya kene eta 3 kotak jeung 2 bebecek lumayan nih jibang jeung hakanun 3 orang mah. Kalau lumayan jual deh jeung ladang domba ya. Deung heula nu ayeuna ge can laku. Seger wa. Enak. Enak wa. Tapi bangun nengah hutang atuh. Hayang kumaha tuh ada keur kopi 18 lain. Covid. Heueuh eta maksudna mah si Covid. corona nya. Heueuh. Oh, jalan. Masa ngarawa cewek balik aing ah. Aduh, itu bisa perem sampai puting. Terbayang-bayang wae, ampun teuing dah. Lope aing datang. Pucuk pun dicinta, Jessica pun datang. Astagfirullahaladzim. Lop, mau kemana? Mau ke sana. Kamu ngapain di situ? Mau dibantuin? Nggak mau? Kamu kemana? Mau ke sana. Kamu ngapain jagain jalan aku? Tuh mau minta nomor HP boleh gak? Nomor HP? Iya, Buat apa? kebayang terus. Kok kebayang? Kamu harus turutin persyaratan dari aku kalau mau nomor HP aku. Apa? Push up dulu 10 kali. Tidak kuat demi cinta. Apapun akan aku lakukan demi si Jessica. 1, 2, 3, 10. Mana nomor HP-nya? Buat apa sih? Ya biar enak aja komunikasinya. Ya udah sini mana HP-nya? Yes. Shit. Nyiram ya. Mana cepat nyiram. Jadi main jeung mending sadayatan ah. Tuh, ya kami jadi sorangan ki, sadayat ka mana di? Emang aing geuweus. Ieu beja heula di repukat oge goblok ah. Nyiksa bener ieu mah ya. Tarikat juga sorangan. Kemana sakelek? Buah-buah udah sakelek itu asup. Siapa mana? Teu nyaho. Salek. Teu nyaho. Yo, aing nyiram deulekeun. Kok make nu kieu nyiram teh? Kumaha? Abe kabagian hiji ewang. Tah, make leungeun we. Teh kos jebrog. Hideung. Bener.
kuleungeun we, make nu kieu. Buat teu kabagian batur. Mani lamun teu kabagian minum daek teu. Ampun. Heuh tah. Aing ngagoler. Sadaya tetang datang goblok tongkona. Ruaskeun wae aing juga tuh ah. Tidak asa telekeun aing nyiram kieu mah euy. Hiji coba na teh. Tidak bener aing cuma mau kieu nyiram teh. Sadaya tongkona goblok gawekeun. Nyet sadaya mah. Kalau molor gitu pegawai nanti. Kamu apa yang dilaporkan ke Mang Aing? Cak. Non, Yuk. duh. Non, saya. Non, Sendiri lember. Nges nyiram. yes. Wahana ku sabab Mang Mane eueuh si kelek. Terus, Paraban Mbak. berapa kudu orang wae? Paraban. Si. Oh, siang ada. Aing ah. Aing mah baik benar. Oh, ente bu ngebeureum hidang hantu. Sarua jeung amangna sa Alek. Sit, mau kena amang melaporkan. Oh, goreng ieu da Mang Mane. Non, Dieu. non. Ya asup iceun, masuk. Non, ah berceung hakan tuh siapa Pak? Ah, Non. itu banjur asup. Tuh, pada mah kena tutup kumaha sorangan kamu. Banjur, Gusti ya Allah. Betul, atuh sabar ah. Maninggal ka amang teh. Bodo amat ah. Ya iya dicat, dayat. Ngocan. Datang. Oh, bagus. Boleh aing ah. Ah,